kesiunan di dia. Oh, betul. Hujan euy. Jadi sah. Heuh. Udah. Naon? Orang sayang sosorodotan. Montong kayak di imah si Marabi gandeng. Wah, kemana lah? Montong. Cih. Mana yang panglima? Montong sosorodotan. Di imah si Marabi geus nyarekan. Wah, oh iya tuh si Marabina. Citing ya, orang keresep-resep. Cih. Resep anak muda ya. Montong kayak. Aduh, aing. Yo, si menyarekan. Lah, ngenahan ya. Ih, aing mana sih gak ucing kumincir kayak. Cuma orang, be. Golo itu. Cih. Sa si eta dua wae dina teras. Wae di ontro sia. Keur nyari huntu sagala wae. Sia. Aing keur nyari huntu kagak gandengan sia. Dia mah. Geuning aya emak. Geuning aya emak. Ya aing teh keur nyari huntu kehen. Mana ada anak muda? Lain digagarahkeun geuning. Mak, aing teh digenggeurkeun, Mak. Karena masih panglima cenah eueuh, si mana ge eueuh cenah jadi sosorodotan di dieu. Ah, maneh. Panglima. Eta dititah teh ku si anak muda sosorodotan. Oh, mah tadi dititah ku si anak muda cenah di buruhan da 5.000. Kadenge anak muda. Gagandengan celi aing nu nyari huntu deui. Mak, eta mah fitnah, Mak. Nah, mana mitnah urang panglima, mana nu hayang sorangan teh sosorodotanna. Maneh, urang teh hayang apal. Maneh kenapa aja? Ya urang hayang tatama ya teu boga duit. Aing kenapa aja atuh, Mak? Lah, atuh mah eueuh, Mak. Buru sia hayang di aing. Udah gara-gara mana panglima duh. Aing. Iya. Dong sia bener iya. Ya tuh mah ya, yang berobat ya, tah ka dokter. Ieu teh salah dulu aing. Saya ketambah ke dokter mere duit 1.000 perak. Cing eling atuh anak muda. Ya, Mak. Aya duit ieu bikin. Besok bikin. Ya tuh mah ya, tah dibere 100 ka beuki emak tah di ka dokter. Tah, iya mah heueuh nu beureum mah kebeuki emak. Pang dapet kerja dina pipi. Aing, aya pangli dapet kena pipi ame naon, Mak? Ame cager gawat. Tah, Maknya, sing cager Maknya nyari huntuna. Duh, si emak kudu tempelang we 100. Urang rek balik teh, Mak. Lagran dia. Urang rek balik deulanya. Jom lah. Yuk. Awas ya sekali-kali deui. Daek we si anak muda dipajang ku urang. Ih, anu aslina mangan 1.000. Nah, ieu 100 mah mainan. Asal goblok kan sia mun papagi di mana wae ku aing dicangke mah sia. Wah, cocok ieu mah euy jadi motor teh. Berang-berang teh mah ieu mah euy knalpotna euy alus teh. Urang poho ieu kuncina kumaha nya euy kunciana euy. Ayo euy kumaha ieu euy kunciana ah. Kenaon teu maneh anak muda? Keur main bola, Mak. Maneh ditanya teh sad balik. Eta ke di kumaha tuh kenal pot. Biasa mah ya ku urang rek kada knalpot racingkeun mah ameh we dedet motorna mah. Kan urang teh poho kunciana mah teu mawa. Ih, gaya we diheulakeun ai kuncian teu gablek. Boga urang mah Mak, ngan peda we ku si panglima dijual. Pokoknya eta si panglima mending cagalu kuncian ge dijualan. Heeh, mah urang teh bingung ngantak aya rek masankeun teh kuncian. Mak boga kuncian. Aya, eta di nyamannya kurang. Nah, atuh masuk, ditunggu di dia. Main cok adelanya. Sok. Ya anak muda, kurang diinjeman kuncian anak. Heuh, Mak, nuhun pisan nya mah nya. Duh. Nah, ieu mah gaji, bedog, jeung kampak. Urang mah butuh kuncian motor mah lain pakakas jeung ka kebon. Ih, atuh akalan ya, na ya tako kenal pot aku kampak ya. Ai nya kana tarangkeun sugan. Nah teh hese-hese teh atuh. Ah, si emak naon anu dirasa, Mak? Atuh ditako mah pejat knalpot urang, Mak. Takokeun kana tarang, cenah deui atuh pejat anggo tarang urang. Geus atuh ari mung ditakol mah tah ieu kurang gaji. Knalpotna diragaji, ami teu gagandengan ceri aing. Tah ya sok. Nah, ieu masih mah kabuki ngacaprak. Knalpot urang rek diragaji. Aduh, aing. Oh, kurang gaji, ami teu gagandengan ceri urang. Geus aing moal mah lah. Rek di bawa deui di beresan. Teh atuh lah. Akal kesorangan. Urang mah geus mere solusi. Ayo teh ditarimakeun malah balik aing mah. Solusi naon? Pokoknya masakeun knalpot ku bedog jeung ku urang gaji. Dasar mah marabik. Panglima, ieu mah carekan emak maneh ieu dijual. Moal cing sang jual we kasih Mang Sakim. Wah, aing mah palaur Panglima. Moal cing ayo tah maneh mau eta urang ieu. Aing bener ieu mah carekan. Moal ayo lah buru. Aing mah palaur Panglima euy. Moal. Ayo lah buru yuk. Kek. Nah, eta cengek aing di barawa ka mana anak muda jeung si panglima? Apa eta teh nu urang Hei, panglima, anak muda. Eta cengek urang di barawa ka mana geuning? Iya mak, si anak muda cenah beli cengek ke emak. Masya kakak udah ke aing. Pak aing mah dititah ku maneh bantuan ngajual ka Mang Sarkim. Aduh, aing. Iya,
Kis gandeng, lawan orang aku pasti diceraikan ku si emak. Ah si kunyuk, aing tuh, lu si mau habis merong ke aing siapa? Aing jadi korban namanya Pak Bima. Oh mana butuh anak muda. Rek meuli sabaraha tangkal. Oh, mak, tadi teh cenah si anak udah dibeli cenah kakak cengekna kabeh. Duh, aing mana ngomong di borong kabeh Ken. Aing ketempuhan ieu. Aduh, aing mah. Oh kebeneran atuh anak muda. Ulah dibeli kabeh malah, kope setengah nama. Oh, heeh mak, setengah tangkal teh sabaraha mak? Ah 100.000 we, Be. Emak butuh jang balanja. Oh, 100 ya mak. Siap, Tadi lu sia-sia, aing ketempuhan. bantuan. Iya mak. Oh nya. Sok, mawa genep tangkal, tapi ulah nu gede teuing. Marek tinggal ke pasar. Sok, mawa bantuan tah. Nya mak, siap. Oh, mak, Maneh, aing ke terlalu kieu, aing ketempuhan sirit. geus we bae lah. Lah, bae-bae banget sia ulung anjing. Aku orang gitu banget aing. Susu bawa tah. Guys, Yuk, sok tanya. Oh, doh, aing kepas. Mak, eta naon ditincak, Mak? Eta tah naon? Nah, tuh katincak anak muda. Manicak naon gitu. Eta mah tah eta ih. Katincak kumaha eta tah tempat tah, ngasendal tah. Katincak? Naon atuh? Bawa naon? Ieu mah sendal. Di sini sakti tinggi. Bener, Mak, eta katincak kumaha ih. Mak, teu boga rasaan kumaha eta katincak. Ari sia naon sih atuh nu katincak? Bawa naon? Ngomong atuh naon tuh? Heeh. Eta pan sendal ditincak kumaha, Mak? Gua naon? Ogalan aing hidup keren sabahona. Gak kena. Ah sia-sia. Ya hiji deui kop jang maneh.